Iya, jerempling. Kemana sih, Mak teh? Mak, Ah, ngulang wae. itu pun tari iseun aing mah ngahulang coba jelema eueuh coba Oh, jerempling we baru putuskeun. tanya. Heeh, tari iseun aing Oh, mah rumah ieu teh si Usu. bukan Tadi naon, hari Mak. jantua boga naon nyai. Ngabrak eta mah mantong ka inung teh kitu we. Duklak-laklak nu segala dibuka, segala Budak goreng dibukakeun. patut balik ya. Mantong tadi geuning Beja, balik teh. bebeja ku aing teh tadi teh teu suluh heula tong ka mantong. Da sieun mun ku inung kita ngalasuluh kabur. Sugan aing teh teu tulus ini teh tengah suluh sugan teh bade mantong beureun deui. Aing ngebaringung gablek anak teh. Nu lalaki kacincalan nu awewe kitu kamanyon. Kamanyon naon mah teh. Eceugan dipikir-pikir teh. Nu di imah teh bang ukur anu di lemur ngalorotek aya teh teureun dibuat. Ai ka beuki inung mah teu ngartikeun. Beki naon, Mak? Beuki naon mun ngarti ieu nyebutkeun beuki naon. Da aing mah teh jajan. Tadi puputnya. Oh, tadi puput. Oh, ada mama. Tadi puput seri, tadi puput manyun. Foto supaya we ngabangus. Iraha aing bangus si puput tuh bagalak-galakan sorangan. Galak-galakan beda, budina ge di puput mah marah mai. Aya tadi puput mah camau. Dasar rumpel nyai. Untuk aing mah ka anak teh ulah, wah beuki udud aing ge lain gagayaan lain. Beuki udud teh. Hese ngeureunana anak. Udah naon ngeunahna udud. Oh, cek kan teu beuki naon ngeunahna teh. Teu matak sebuh mending daang. Teu jeung Meuli lauk. teu udud jeung teu ngawadang musina aing mah kuat teh ngawadang. We udud we jeung kopi. Sugan anak teh kuruduk. Coba cek mukaan. Kalau mahan udud ban kopi tah mah. Mah teu udud eta ngalamun. Batan beli kana udud mah geus beli kana asin naon degeuna lauk naon. Eta mah datang jebul tung asing. Mah eta daangeun we. Beli kana udud mah teu daang. Teu daang mah dihaseupna ditiupkeun udud mah dibeulem. Naon ngeunahna. Kudu kumaha dikenyot cok-croknya, dikecrok. Kolomo. Jatuh ya. Udah bongkeun namanya teh beuki udud ngan aing mah ngaduakeun teu eceug ka anak itu. Ulah urang beuki udud anak. Karasa Pokona ge naon manfaatna. Da cedihan mah kolot belenggu sok aya tepa geuning baturog teh. Meureun mah ge cedihan jadi kitu. Aing mah paliaskeun ka inung teh cedihan. Belanang kuli aing mah ka inung 2 batang. Atuh mah jadi beuki udud. Pengiram ku si Usu aing